Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul Menunggumu. Harum mewangi sepanjang hari, pusing. Ki anu disebut menunggumu teh kumaha sih Ki? Nu disebut menunggumu teh aya anu istilahna nenden kasatiaan dina hate nunggu weh da bogoh keneh bari jeung manehna geus putus eta hubungan batur keur hubungan jeung nu lain da masih ngarep masih menunggu weh ngarep putus iraha putus jeung si eta kawin deui jeung nu ieu bobogohan nepikeun ka jeung nu ieu teh kawin ye didagoan we menunggumu nepikeun ka manehna teu kawin-kawin ngadagoan we salilana heug teh si awewe ieu teh mangkat ka Saudi ka Riyadh gitu nya eta masih didagoan keneh wae chattingan masih berjalan keneh wae padahal mah geus move on ulang nginget-nginget wae anu masa lalu sok neangan deui awewe mah teu kudu bingung teu kudu menunggu weh anu geus mah geus komo nepikeun ka geus putus mah berarti didinya asupna teh boga saeutik sifat trauma teu bisa menjajaki cewek anu lain teh hayang jeung eta weh geus jelas eta teh putus akhirna naon engke bisa-bisa manehna jadi nepikeun ka kolot teu kawin tah didinya